ibadah dina hate. Urang teh nyungkeun ibadah qalbiyah dina hate ka Gusti Allah teh. Ibadah nu mana? Ibadah hate teh ibadah nyungkeun ka Gusti Allah hoyong dipasihan katetepan hate urang. Sabab hate mah ibu qalaba. Artina qalaba teh bulak-balik. Lamun poe ayeuna keur getol-getol ka pangajian teh. Usum panen eueuh nu ngaji teh. Usum datang waktu muludan pinuh deui. Datang we usum panon hajatan sepi we pangajian teh. Pan kitu urang teh. Kadang-kadang getol, kadang-kadang hoream. Da jalmi. Naon margina boga hate qalbun teh ya. Jadi kadang getol, kadang-kadang hoream. Tanyungkeun ka Gusti Allah nu jadi ibadah teh. Ibadah hate naon? Sungkeun ka Gusti Allah katetepan dina hate. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Pane tanyungkeun ka Gusti Allah teh. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Hei anu tukang mulak-malik hate, tetepkeun hate abdi kana dinika agama salira. Eta ibadah. Nyungkeun ka Allah hayang ditetepkeun hate ibadah ka Gusti Allah, kedah disungkeun. Ya muqallibal qulub teh. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal Gusti nu tukang mulak-malik hate tapi tetepkeun Gusti hate abdi kana agama salira. Tah ibadah hate teh eta teh ibadah